warahmatullahi wabarakatuh. Punten pun lancek kalangkungan kusim kuring. Tesopan sia teh cari kitu teh. Tesopan naon? Apan aing aya lanceukna ke atuh tong ngaliwatan heula. Kali-kali entong aawai atuh anu jadi artis teh cik atuh sakali-kali mah ka adi teh ngadukung. Sok atuh maneh heula pidato teh sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah. Alhamdulillah wargi-wargi sadaya ku kordat sareng irodat mantena urang tiasa riung mumpulung anu jauh sami cunuk anu anggang sami datang anu tebih sami linggih riung mumpulung bongkok ngaronyok dina danget ieu dina acara obrolan cawokah urang lemur sareng UU Kang Epot. Mudah-mudahan urang sadaya aya dina lindungan mantena amin ya robbal alamin. Jawab atuh amin gitu. Atuh udah hese atuh aing sorangan atuh kudu ngajawab kabeh. Heueuh nya. Tah dina saat ieu mah urang teh kudu mikir di kamari ge aing mah geus mikir. Mikirna kieu hirup urang di alam dunya teh ngan ukur ngumara. Hiji waktu urang bakal pinangi jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunnana. Tas sementara urang mulang ti alam nirwana nagara Tanjung Sampurna teh lintang tinu dibawa teh nyaeta ngan hiji naon apalah apa naon boeh lain nu dibawa mah lain boeh tapi amal perbuatan boh hadena boh gorengna. Sementara nu kawasa mah moal nyiksa jeung ngaganyar ka umatna lintang ti umatna kudu eling kana siksaan jeung ganjaran mantena. Tinggal urang boga pamilih nah hayang hade nah hayang goreng eta hak di urang. Cik aing rek nanya naon ari kahayang nu maot naon kahayang nu maot nya digolerkeun sabab naon ditangtungkeun ngagoler deui ditangtungkeun ngagoler deui. Anjir adi aing pinter atuh nu mata tauhid atuh. Si anjing geuleuh aing aduh. Nah ieu mah boga lanceuk teh. Tah dina lebah dieu mumpang meungpeung urang masih dipercaya keneh ku nu makawasa umur urang masih kumalenang di alam dunya keur nyaksian hade goreng urang laksanakeun mimitian saeutik-saeutik nyieun kahadean gunakeun waktu ieu teh. Tah totonden tinu kawasa geus dicirikeun ka urang sarea. Naon? Heueuh nu tadina buuk hideung ayeuna robah warna jadi bodas. Kulit anu tadina cangker ayeuna geus jadi peot. Panon nu tadina awas ayeuna jadi surem. Suku hese dilengkahkeunana leungeun hese diobahkeunana yen urang teh hiji waktu bakal pinangi jeung maot. Cah. Nu matak sok hawa nafsu teh kered di ayeuna. Entong mangprung we kana jalan goreng teh Tah dina lebah dieu UU urang silih wasiatan khususna keur diri pribadi UU umumna keur urang sararea. Anu matak sok genti ku generasi muda mani waraas ieu mah unggal subuh didengakeun ku aki didengekeun teh ku UU anu adan teh ngan kolot teh jeung kolot. Mani kagagas ngomongna ge geus balelol. Allahu akbar Allahu akbar Allah geus beak napasna mani kos sedih. Beu kitu brawe molor teh lain salat.
tah ayeuna mah gede ku urang. Ayeuna selaku generasi muda yuk urang babarengan samemeh sabab naon diri dikukuntit ku wanci awak disasa aku mangsa wujud dituturut-tutur ku waktu sabab naon hiji waktu urang bakal pinangih jeung poe akhir leuheung anjing mah anjing budug paehna teh ngan hamet bilatungan tapi urang dinggoning maot teh di sajabatina bilatungan teh bakal pinangih jeung anu ngaran balitungan ta eta anu ku dipikiran ku urang dina waku ayeuna atur nuhun dewala buning maneh teh manika soleh aing mah lain soleh dewala goblok ngan kalakuan urang kudu soleh insyaallah leuheung keneh urang mah urang husnul khotimah leuheung ceuk batur si cepot piranan si cepot urut garong leuheung keneh urut garong daripada urut ustad kan kitu ceuk keterangan ge leuheung keneh urut baragajul tapi kaituna jadi bener anu matak hayu mungpang-mungpung umur masih keneh aya urang gunakeun mangpaatkeun eta sesa umur teh pikeun nyieun kahadean urang kasasama hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.